saingan mah di mana-mana. Dan saingan mah di mana-mana. Lare tunuhun. Istirahat lah yang capek. Nges saya bisnis ya. Ada ribu apa kayak istirahat lah. Bukan ngaganggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon mana aya ka dieu Sok ka dieu pangabutuhan deh. Sok ka dieu ka dieu. Sok ka dieu tah. Dieu naon sok naon dieu. Naon dieu teh. Kieu mah. Naon sok naon aya naon ieu urang asa eueuh sih. Urang teh karek beulit capek euy. Keur curhat. Geus gawe ka ditu ka dieu anger we kamajuan. Cing atuh boga kenalan dukun. Panganterkeun lah. Naon ai mana emang ke jeung bet nangan sadaya. Emang kumaha? Pagawean mah teu kudu hayang beunghar mah ciperwasana ulah hayang kadukun kali itu sok we gawe jinggetro. Da ieu masalah rezeki mah eta mah geus Gusti nu ngatur. Ulah sok kana dukun-dukun musyrik kana dukun kali itu mah. Heueuh nya. Heuh tapi da kumaha atuh geuning kieu wae. Mata urang teh nyaeta kudu giat usaha teh cinggetol komo urang teh kitu ulah kana kadukun musyrik nu penting urang mah niatna hiji nya urang teh ibadah ikhtiar teh sabenerna mah beunghar mah bisa nuturkeun ke oge mata kaina ulah sok hayang kana dukun lah musyrik gitu nu penting kana urang mah ikhtiar ngadoa we nu penting mah eta mah da geus yakin lah lamun urang geus ngadoa jeung dibarengan ku ikhtiar insyaallah lah rezeki mah pasti aya wae nu penting urang cing sabar ngalakonanana sakitu we timang mah ulah hayang anu kana itu lah cing dijauhkeun ka itu musyrik lain wae maneh teh dengekeun caritaan teh cik atuh mikir da ieu masalah beunghar mah jeung rezeki mah eta mah geus aya nu ngatur lain teh nu ngatur nu penting urang mah ikhtiar jeung sabar tah kitu nyai. Nah iya unggul Ari tadi angger dicarekan ieu ayeuna iya angger keneh di komen kumaha sih. Aduh teuing aing pohonya dasar maklum aing sekolot mah aduh aing loba ka poho euy. Heueuh sih aring sekolot mah emang kosok gitu kan. Mata hirup mah urang ulah hayang sagala instan. Buat mie instan oge anu sagala instan eta kudu dijieun heula aya prosesna. Sok enak bayangkeun mie kudu direbus heula ku cai panas. Teu jelas langsung sagala asak bener henteu. Tah mata hirup oge kudu kitu. Urang teh sagala rupa ge aya prosesna. Nu penting urang cing sabar we ngalakonanana. Tapi heueuh bener oge nya. Ya geus lah ilmu urang dek ini ka luar negeri. Gawe di luar negeri. Atuh kumaha mun aya namun maneh gawe ka luar negeri? Pan maneh teh boga kabogoh. Kumaha meureun boga jarak jauh LDR-an teh. Bae we da jodoh mangus aya nu ngatur, urang mah saring percaya jeung kabogoh mah. Heueuh memang jodoh mah geus aya nu ngatur. Ngan saingan mah di mana-mana, ari maneh.